Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ulejeng enjing mitra sadaya. Tepang di sang simkuring pun pipi nurela dina program Warta Sunda TV. Nyugukeun informasi ki Sunda keur balarea. Kantos dina edisi Salasa kaping 15 Februari 2002 hiji. Sabab berita anu lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina 30 menit kapayun. Anu munggaran ti Subang nyaeta warga binaan Jago Sisingaan. Pamirsa nyagakeun ibar salengkapna. Warga binaan di lapas kelas 2A Subang mibanda kaparigelan dina mintonkeun seni Sisingaan. Cenah eta kaparigelaan teh hasil tina latihan di jero lapas. Nu salah sahiji udaganana nyaeta pikeun ngilari ribut di jero lapas. Nu maher milu mindang dina seni Sisingaan di Subang. Horeng lain we seniman atawa ahli seni tradisional bae. Pangeusi lapas kelas A2 Subang oge tetela maher milu mindang dina seni Sisingaan cara anu dipindangkeun anyar-anyar ieu. Harita warga binaan lapas nu kajat ku rupa-rupa pasalaan hukum teh mintonkeun kabiasaanna dina pidangan Sisingaan. Maranehanana milu rerengkekan luyu jeung wirahma widata nu miragna tabuhan khas Sunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa gerak. Susi Susilawati Kakanwil Kemenhum Jabar nu ngahaja nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang nyebutkeun ngarasa reueus mereh warga binaan lapas kelas 2A Subang mibanda kamahiran dina seni Sunda. Nurutkeun Susi, eta hal teh alus pikeun nyinglah riribut di jero lapas. Jeung bisa dijadikeun marga enggeusna ngaeratkeun hubungan antara patugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede manfaatna upamana warga binaan geus kaluar ti jero lapas. Pamirsa, rupina mung sakitu pindangan warta dina dangeut ayeuna. Ngawakilan Ais Pangasi Sunda TV, simkuring pun Pipi Nurlaila, seja amit mungkur, amit mundur. Nedahapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.